Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teweleh mikareusteun mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta carios nyambung misteri anu judulna Dedemit Nu Ngageugeuh Leuwih Seeng. Kalian dina dinten ieu teh parantos nincak di bagian ke-17. Ieu carios mangrupikeun karya sastra andang SR Gayuda karya simkuring. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan. Aya dina panangtiungan kersening Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari salawasna ginulur kabagjaan lahir tumakaning batin. Para wargi anu dipihormat ku simkuring, langkung tipayun simkuring sedang ngadugikeun mangrewu-rewu rasanhun manglaksa kabagja ka para wargi anu teu oleh satia mikareusteun mikasono kana pidangan-pidangan simkuring dina wujud dongeng Sunda. Mugia wae ieu ku pangdorong sareng pangrojong ti para wargi sastra sareng kebudayaan Sunda salawasna hirup tur nanjung di alam kasundaan, alam parahyangan. Dina dinten anu parantos kalangkung nya dina bagian ke-16 nuju nyarioskeun Nyimas Ratnaningrum sejak ngajugjug ka karajaanana di alam kajinan margi anjeunna keung pirasat anu kirang sae karamana sareng kakarajaanana. Kalayan nyandak Sudarji margi saur wangsit anu kapendak ku Nyimas Ratnaningrum yen anu bisa ngelehkeun kasaktiana Raja Jin Kapir nyaeta salah seorang bangsa manusia anu bisa nembus ke alam kajinan. Kukituna Nyimas Ratnaningrum ngahaja nyandak Sudarji ke alamna supados tiasa ngabantos kanggo numpes para jin jahat. Tak kumaha kalajenganana eta carios mangga dangukeunna dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Sing percanten engkang pasti mulang deui ka alam manusia margi abdi moal ngantep lamun aya pibahayaeun ka salira. Nyimas Ratnaningrum deui ngaregregeun Sudarji sabab manehna yakin yen Sudarji bakal salamet sabab geus aya dina ugana yen bangsa manusia anu asup ka alam kajinan bakal ngadak luhur pangawasana.
bakal mampu ngalawanan bangsa jin jahat. Mohon Nyai percanten pisan, yuk atuh urang lumampah. Sudah di geus teu sabareun, sabab beuki nungguan beuki deg-degan. Jadi mending langsung miang wae supaya pukuh kecebur batuna kotepak laukna. Kengkang sakdap deui ngantosan lawang ke alam kajinanana muka. Margi di Taragal mah matak nguras tanaga. Nyimas Ratna Ningrum lain teu biseun harita langsung miang. Tapi apan manehna miang teh mawa bangsa manusia anu ngabogaan raga badag. Jadi lamun di Taragal mah bisi mantak balai ka Sudarji. Pas nincak jam 12 peuting, Nyimas Ratna Ningrum ngajeuang dengan Sudarji. Laju manehna kumolebat nyorang popoek peuting nembus labirin. Nyimas Ratna Ningrum jeung Sudarji nyuai-nyuai keuna langse anu jadi pamisah antara alam manusia jeung alam jin. Sapanjang anu keur disorang poek mongkleng. Ukur sasakali aya nu gugurilapan mangrupa cahya anu warna-warni. Awak Sudarji kumalayang marengan Nyimas Ratna Ningrum. Tepat lila jeleg duanana napak di tempat anu sepi. Alam sabudeureun tempat anu mimiti kasabaku Sudarji poek tapi caang. Kemana-mana poek tapi tempat anehna teh bisa awas. Kang, tah ieu teh kalebet wilayah kerjaan abdi. Namun istana nama masih tebih. Urang kedah ngeureuh neraskeun lampahan ku lengkah-lengkah urang. Nyimas Ratna Ningrum ngabejan Sudarji yen maranehna geus anjog ke alam kajinan. Alam anu poek tapi caang. Teu aya cahya panon poek, teu aya cahya bulan, tapi tetempuan bisa awas ke sekeliling bungking. Mohon Nyai akang mah kumaha Nyai wae. Sudarji terus wae nutur-nutur Ratna Ningrum. Bari panonna terus larak lirik nyetan alam sabudeureun anu keur kasorang ku manehna. Alam anu kacida anehna mungguhing manehna mah. Sarua ari kaayana mah jeung di alam manusia aya papatong rabang ting kalayang, aya manuk kegeleberan dina dahan-dahan kai. Lauk ting soroyong di walungan caina canembrang herang. Tapi ieuh teu aya cacaang. Nyai, alam anu kasorang teh geuning benten sareng di alam manusia. Nang poek tapi caang. Sudarji nepikeun ka hemangna ka Ratna Ningrum bari panonna mah anggar gular-gilar di tenan alam anu kaliwatan ku manehna. Sumohon engkang pan ieu teh mangrupikeun kalangkang alam manusia. Segala anu aya di alam manusia di dieu oge aya. Anu teu aya teh sabangsaning mobil, motor, listrik, oge teu aya cahya panon poe, teu aya cahya bulan. Janten teu aya anu disebat teknologi di palih dieu mah. Nyimas Ratna Ningrum ngajelaskeun kaayaan di negeri manehna ka Sudarji. Anu sanyatana di alam kajinan mah teu aya teknologi. Sebab bangsa jin mah teu butuheun. Sabab kana ka mana wae manehna lumampah sakeuceuk oge pasti nepi ka nu dituju. Beda jeung bangsa manusia. Lamun teu ngagunakeun teknologi mah rek lumampah teh moal nepi-nepi ari kana jauh mah. Mohon Nyai tebih keneh ka istana Tuang Rama teh Nyai. Sudarji panasaraneun jadi hayangan buru-buru tepi kanu dituju. Tos caket engkang mung titinggalian urang we anu heureut margi kalalangsian ku pepedut. Ratna Ningrum teu oleh mere sumanget ka Sudarji, ngara Sudarji teu ngarasa capek. Sababna lampanana masih jauh
kudu mapayun-payun heula tegalan jeung leuweung geledegan. Nyimas Ratna Ningrum teu ngagunakeun saktianana sabab leungeunna dibarengan lempangna dibarengan ku Sudarji bangsa manusia anu kaiket ku hukum alam. Tapi jauh mau burung cunuk anggang teu burung datang. Sudarji jeung Nyimas Ratna Ningrum anjog ke kerajaanana. Tapi jalma dua teh kacidak kageteunana. Sabab di buruan istana keur campuh perang. Jadi pirasat Ratna Ningrum teh nyata para prajurit di kerajaan jin kapir anu langsung dipimpin ku rajana ngajorak kerajaan jin anu dirajaan ku ramana Nyimas Ratna Ningrum. Kang geuning nyata pirasat teh kerajaan abdi dijorak ku pasukan kerajaan jin kapir. Urang kedah lebet ka istana saenggalna bilih Kangjeng Rama kumaha onam. Nyimas Ratna Ningrum khawatireun kudu jadi bapana sabab bangsa jin kapir anu nyerang ka kerajaan bapana mangrupakeun jin jahat anu kacida telengasna. Kumaha urang tiasa lebet ka istana Nyai? Kapan istana oge dikepung ku bangsa jin anu saeuyak-euyak? Pamoalan urang tiasa lebet gitu-gitu wae. Panginten urang teh kedah muka jalan ku cara ngarubuhkeun musuh. Sudarji teu kapikireun kumaha carana asup ka istana salian ti kudu milu heula campuh di medan perang. Sabanan ku cara kitu bisa muka jalan pikeun asup ka istana. Akang muntang wae ka abdi keun eta mah urusan abdi. Urang langsung wae muru istana. Beda deui jeung Nyimas Ratna Ningrum. Sang Sudarji muntang ka manehna ngan sakilat awakna kumolebat ngaliwatan nu keur campuh perang. Jeleg Nyimas Ratna Ningrum jeung Sudarji napak di jero istana. Kasampakan ramana Nyimas Ratna Ningrum keur jojoh patungkalan jeung Raja Jin Kapir. Kang, itu Kangjeng Rama nuju tarung sang Raja Jin Kapir, tulungan ku engkang. Nyimas Ratna Ningrum cumarita ka Sudarji. Nyimas Ratna Ningrum cumarita ka Sudarji bari tutunjuk. Manehna minta tulung sangkan Sudarji mantuan bapana. Sabab geus aya beja ti baheulana cenah karajaanana bakal salamet tina serangan bangsa jin kapir lamun dibantuan ku bangsa manusia anu bisa datang ke kerajaanana. Ke Nyai, nu mana tuang Rama, nu mana Raja Jin Kapir? Sudarji can apalin kana rupa jeung tantungan ramana Nyimas Ratna Ningrum. Jadi kudu narajang anu mana, kudu ngabelaan anu mana. Itu Raja Jin Kapir manusirahna tandukan Kang. Ari tuang Rama mah itu anu nganggo mahkota. Nyimas Ratna Ningrum menuduhkeun anu jadi bapana anu harita siga anu kateter ku Raja Jin Kapir. Sebab emang Raja Jin Kapir anu ieu mah geus kasohor kasaktianana. Ceuk anu aya dina ugana mah cenah anu bisa ngelehkeunana kudu ku bangsa manusia anu bisa nembus ke alam kajinan. Nu mata karta oge Nyimas Ratna Ningrum mawa Sudarji sabab apaleun kana uga anu geus diharewaskeun ti mangsa ka mangsa. Punten para wargi,
urang ngaso heula sakedap. Tiasane sim kuring sejak ngiring emutan ka para wargi anu kalarasa nuju ngadanggukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Supados di mana sim kuring mendardi lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayan mugia tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Siap Nyai, akang sejabe bela kasalira, kop raga kop nyawa ridho lillahi ta'ala. Asa Nyai sareng kerajaan Nyai dina keselamatan. Sudah ditemang-mang deui buleud pate kadarana rek bebela ka kerajaan Nyimas Ratna Ningrum. Kacaturkeun anu keur tarung antara Raja Jin Ramana Nyimas Ratna Ningrum jeung raja di kerajaan jin kafir. Harita teh Raja Jin Islam Ramana Nyimas Ratna Ningrum kawalahan yang harupan Raja Jin kafir anu kacidagarangna. Modar sia raja belegug sabab anika geus kumawani ngahina diri kula. Awak Raja Jin kafir langsung kumolebat, sukuna ngadius murudada musuhna. Kalanti bisa disingkahan deui ku sang raja anu mangrupakeun Ramana Ratna Ningrum. Suku Raja Jin kafir langsung ngajedak kana dadana. Aduh, Raja Jin anu boga ngaran Prabu Lodrapala Ramana Nyimas Ratna Ningrum koceak dengek. Awakna langsung mental ka tukang, laju ngegedebut niban ubin. Kangjeng Rama, Ratna Ningrum ngoceak. Laju awakna kumolebat murus sang raja. Saterusna buru-buru ngaruwa awak bapana anu harita ngalempreh teu walakaya. Tina lambe sang raja Lodrapala ngalai getih hirup. Tah geuning Nyimas Ratna Ningrum teh nembongan. Lamun andika yang salamet Lodrapala, Ratna Ningrum kudu diserenkeun ka kaula. Kakara andika jeung karajaan andika bakal salamet. Raja Jin kafir susumar menta Nyimas Ratna Ningrum sangkan diserenkeun ka manehna. Kalayan salku gantina manehna sabalad-balad bakal mundur ti medan perang. Kurang ajar jin jahat, teu sudi abrig-abrigan kula kudu milu ka andika. Nyimas Ratna Ningrum kacida nafsuna ngareungeuk kegecapan Raja Jin kafir. Manehna kajeun paeh ngabale bangke batan kudu milu ka eta Raja Jin kafir. Lamun kitu mah Bapak Andika bakal perlaya ayeuna keneh. Kerajaan Andika bakal ditumpur ludeskeun ku kaula. Ciat! Raja Jin kafir lain deui amarahna, barang ngareungeuk kecap-kecap Nyimas Ratna Ningrum. Awakna langsung kumolebat rek narajang deui ka Lodrapala anu harita jeung keur aya dina rangkulan Nyimas Ratna Ningrum. Ciat! Andika nu kudu modar mah Raja Jin jahat.
Basa awak Raja Jin jahat keur kumalayang ujug-ujug kumolebat mapag manehna. Teu bisa disingkahan deui anu kumolebat langsung padu kakuatan. Jeblug surang jeblug anu kacida tarikna. Aduh, Raja Jin Kapir mental ka tukang, laju awakna ngagedebut niban Umin. Sedang anu narajangna sarua manehna oge mental ka tukang, laju awakna ngagedebut tiban Ubin. Teu jauh ti Nyimas Ratnaningrum. Kang Sudarji, Nyimas Ratnaningrum ngoceak deui wae. Laju cul bapana buru-buru ngarau Sudarji. Akang mah teu kunaon ieu Nyimas, tapi Sudarji buru-buru hudang deui. Ajaib manehna teu cecel teu bocel. Sedang Raja Jin Kapir mah langsung ngalungsar tu walakaya. Bener ceuk wangsit anu sumebar di kerajaan Jin Lodrapala. Yen Raja Jin Kapir bakal dielehkeun ku bangsa manusia anu datang ka eta kerajaan. Saha eta teh Nyai geuning ayeuna bebela ka urang? Lodrapala tumanya ke Nyimas Ratnaningrum. Sabab kageteun ku kajadian anu karek lumangsung, teu pupugubet aya bangsa manusia anu bebela ka manehna. Eta teh Kang Sudarji, Kangjeng Rama anu sanami ieu ngarawat abdi di alam manusia. Nyimas Ratnaningrum langsung ngabejakeun saha-sahana eta manusia anu bebela ka maranehna. Sabab kakar harita anu jadi bapana tepung jeung Sudarji. Syukur alhamdulillah geuning nyata wangsit teh Lodrapala lain deui tungaheunana. Kasumatna hudang deui, laju manehna ulang-ulangan ka Sudarji ngarah nyampeurkeun ka manehna. Ujang, nuhun anjeun geus bebela ka kaula. Yeuh gunakeun ieu pusaka. Sebab ieu pusaka bakal bisa ngelekeun Raja Jin Kapir lamun anu ngagunakeunana mangrupakeun lalaki ti alam manusia. Lodrapala cumarita ka Sudarji, laju manehna ngasongkeun pusaka anu ngawujud pedang tina wesi kuning. Sim kuring siap bebela ka kerajaan. Pikeun ngalindungan Nyimas Ratnaningrum, tanda bukti yen sim kuring mika cinta ka Nyimas Ratnaningrum. Sudarji tandas dina ucap-ucapanana, manehna seja bebela ka kerajaan anu pimpin ku Lodrapala, ramana Nyimas Ratnaningrum. Syukur Ujang anaking, geuning anjeun teh saestuna mika cinta anak bapa. Lodrapala ngageuri, hatena ngadedak bungangang, sabab anak-anakna teu salah milih lalaki ti alam manusia. Geuning sakitu belana. Atur nuhun engkang. Nyimas Ratnaningrum oge mairan cumarita, manehna ngarasa reueus ku Sudarji. Montong kalah loba bacot. Geura maju deui ari Nyama Andika rek bebela ka eta raja. Kula moal eleh ku Pantar Andika anu nyata-nyata datang ti alam manusia. Raja Jin Kapir babarakatakan kan langsung nangtang ka Sudarji. Sabab kara nyadar yen anu narjang manehna teh horeng bangsa manusia. Seurina Raja Jin Kapir anu babarakatakan disusul ku sora-sora anu araneh. Datang di sora-sora anu saperti keur di tempatna Sudarji. Teu pupugu aya di sora anu babarakatakan dibarengan ku sora anu ngagerenggeng. Leungit anu babarakatakan datang sora anu cicirihilan sada sora kunti anu dibarengan ku sora-sora anjing babaung meninggalang laung. Duka ting ti mana, duka ti mendi. Sigana mah ukur dedengean Sudarji.
Raja jin kafir, kula merpepeling, mun andika yang salamet geura tinggalkeun ieu kerajaan. Kalian tong kumawani diganggu ka ieu kerajaan jeung ka Nyi Mas Ratnaningrum. Sabab lamun andika maksa, andika bakal cilaka. Sudah diteka pangaruhan ku sora-sora anu pikasieun, manehna bener-bener nembongkeun kaludeungna. Jeung na deui Sudardi jadi ngarasain nu aneh dina dirina. Sudardi sanggeus dina nagara jin ngajanggelek jadi manusia nu sakti mandraguna. Manusia belegu lolong bonconong, aing teh raja jin anu geus kaceluk ka aun-aun ka koncar ka janapria. Eueuh bangsa jin ugi bangsa manusia nu kumawani ka kaula. Andika mah ukur manusia nu sakepeul jeung bajuna, disintrek oge ku aing, sia pasti modar. Raja jin kafir teu apaleun kana silsilah ti leluhurna. Yen lamun aya bangsa manusia nu sanggup nembus alam kajinan, manehna bakal ngajanggelek jadi tangtungan anu sakti manggulang-mangguling. Geura buktikeun wae ari nya mah andika sanggup maen kuda. Ngancek ulama memeh kajadian anu teu dipiharep ku andika. Geura nyerah wae, geura tinggalkeun ieu kerajaan. Sudardi mah panas raja jin kafir ku caritan-caritan anu pinuh kateuneng ludeungan. Ngalelewa sangkan eta raja jin sumerah menta ampun. Urang ajar siah manusia edan, rasakeun ieu pangawasa kula. Ciat! Raja jin kafir lain deui amarahna, sabab Sudardi ngarendahkeun manehna. Ku kituna sakilat awakna ngabelesatna Rajang Sudardi. Kubangna kumoleh batrek digas sirahna Sudardi. Bana rajangna dibarengan ku angin anu ngahiuk tarik. Keur dina kaayan kitu ku Sudardi kadengen deui aya sora-sora anu ngagerenggeng disusulkeun babaraha katakan. Terus datang deui sora-sora anjing babaung menimelung dibarengan ku cicir hilan sada sora Kunti. Sora-sora anu haja diciptakeun ku raja jin kafir. Tujuanana sangkan Sudardi ka pangaruhan jiwana jadi kahudang kasieun. Nu antukna kakuatanana jadi lemah. Tapi upaya raja jin kafir teh teu kajadian. Sabab Sudardi geus teu aneheun deui ku sora-sora model kitu. Jadi waktu awakna raja jin kafir ku molebat ka dirina, Sudardi aya dina kawaspadaan. Di kapangaruhan ku sora-sora diciptakeun ku raja jin kafir. Awak Sudardi gentak obah, cukencana ditarik ka tukang. Leungeun kahatuhna ngibaskeun pusaka gobang besi kuning dikaluhurkeun. Pelentrang sora pakarang diaduk, peletok kobang raja jin kafir potong jadi dua. Lakadalah raja jin kafir lain deui ngarenjagna, barang nempo pusakana jadi dua. Padahal waktu tadi diadu jeung Lodra Palama,
pusaka manehna teu nanaon, pikirna mimitikeun teu panasa was-was sabab tela ieu manusia teh lain jalma samaneha. Raja Jin Kapir geura nyokot di pusaka, coba pusaka nu kitu patut mah lain jang perang tapi jang nyolek tarasi. Sudah jima panas Raja Jin Kapir, maksudna sangkan ieu Raja Jin teh kahudang amarahna. Urang ajar manusia edan, tong waka jumawa kula moal eleh ku pantarandika. Sagedeung deui oge sia bakal kojor ku aing. Raja Jin Kapir nafsu ngagugudug amarahna mudal. Sabab panas ku ucap-ucapan Sudarji anu nganggap enteng ke manehna. Laju leungeunna ngarawel tumbak ti kapetenganana anu teu jauh ti manehna. Nya sor geura tarajang di kuda moal deuk dipangejatkeun najan satujang beas. Kula lalaki langit, kula bakal ngagembela Nyi Mas Ratnaningrum jeung karajaanana nepi ka kecelak getih panungtungan. Sudarji langsung nangtang di Raja Jin Kapir. Manehna geus bulit paniatan, koptah ting raga, koptah ting nyawana. Manehna ikhlas bibilasan rek ngabela Nyi Mas Ratnaningrum jeung karajaanana. Pun para wargi, rupina carios nyambung anu judulna Dedemit Nungga Geugeuh Leuwih Seeng bagian ke-17 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang diparang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelelepatan simkuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang dugumakeun atanapi seueur ting lepatna dina cara ngadugikeunana hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.